etang-etang tilam kasono ti perbadosa para kanca ka keluarga besar di dieu nya urang sangakeun dina lagu Patepang Sono wilujeng ngadangukeun. Ngahaturkeun Bapak Saban Saipul be Patepang Sono. Alah mani hayang sono ka urang dieu sadaya ulah. Sonona diwangieu Bapak Hajat Ibu Hajat. Sonona diwangieu Bapak Hajat anu bakeun ngahaturkeun duh. Ngahaturkeun Paji Gugun anu mana Patepang Sono. Sono nama hari sakalinten Hajat Ibu Hajat. Sono nada sakalinten pamirip mah gamelan kawih Hajat Ibu Hajat anu mana nyompona mah nyompona Wiramatari sagala wilesok lewi mantak nyiksa kana diri Hajat Ibu Hajat mantak nyiksa dan kana diri Paji Gugun ngahaturkeun Tepang Sono. Sono nama Paji Gugun anu mana diwangiin haturan Paji Gugun abdi nu sono haturan kapayuneun sanu paris nandangan Hajat Ibu Hajat anu mana Iwalti bangsa sorangan cinta kana hari kabudayaan Hajat Ibu Hajat sami cinta da kabangsaan Bapak Saipul bet ari ngaturkeun duh ngaturkeun Patepang Sono. Sonona diwangieu Hajat anu mana Sonona diwangieu Tepang Sono nu dipayun Patepang di panggung seni Patepang teh ayeuna hoyong terang kasarengan ngaturkeun Paji Gugun Patepang Sono. Patepang iya Paji Gugun Paji Gugun jungi ngaturkeun Bapak Paji Gugun haturanun ngaturkeun Tilam Sono. mani hayang sono Sono nama beana Tepang Sono nama beana Tepang nain-nain daun awi lanca beremit tawaran bos emong haturan kapayun heula bos emong hoyong di sawer laguna gabung kuat cari
batur kena cepang son Senono mah sekali neng tia warung Senono mah genian sekali Bang bayang adi jeroko orang geningan mah dibeli dua dawe moal kaharang kana kasorang jar kukurang mamana anu mana mamana mila kapayona mamana mila aturan kapayana heula mamana mila aturan wilujeng tepang aturan wilujeng tepang Dina laguna Gupai Asih. halo Lebah ngomongkan hati kuri sendiri nyawa lalakan datang pasaman goler anu bager sok inggis ngepat ombak lampat sajurian gumulung setra durian nembus kabung ngepus tulisan harita bapak saman goler anu bager sok inggis rahat hati langkung parang sok kayong plang pasaman goler baheula asih telaga sadas nuta dipagal nosiran mugi tongka samper deui lalakon anyar kewari sirungan deui Gupai kurasa dedu katiup ku angin asing mega ngejaga pasamana goler lirmayungan dewa dewi asmara kubasa aja aturan kaasan loreng Deteng ka Gunung Suhung sudah buat Abah bapak saman goler yang Diteang Kalebakan alajeng bapak di mana Haja. atuh ayana Bapak Ujang Keling
aya pisan bejana lebah ngomongkan hati kuring nyawa lalakan datang pasamana goleng sok inggis lepat tunggang ampun teh ombak lambat sajarela gumul sentra diri nembus sabu pupus tulisan harita sok inggis rahat hati ampun teh sok papasaman goler kaimplak baheula asih langgeng sedas nuteu dipake nu sirena mugi tong kasamper deui lalakon anyar iwani sirungan deui Gupai kerasa dede kapilut ku angin asih Meka ngajika ngajaga Pasan loreng nirmayungan dewa dewi asmara Yesus sudah pukul jauh dia teang dah pukul angka najan hati mika sono pasan loreng anu bager sok inggis kawis bater aya pasan loreng ya diri masih cari lagi pasan loreng kasih eli berang putih ulah kejong-jongan teng salira kedah di api pasan loreng salira kedah di api
urang ngaduaan mung hancak kageringan ukur lamunan ada di bengkel bangsa enak sangliwatan harapan harapan anu marangan ngarep ngarep ada di bengkel bak Jawa tina kanan aya ada di bengkel aya ada di bengkel mun penting gas jemping mikailing ada di bengkel hariring midang ada kuasa orang ada di bengkel bengangan anggang haritanya kupang di tahun ada di bengkel genep puluhan ayeuna kesekasan ada di bengkel deui kajong ajanan cek ingatan rumah sana dan harapan disangka kesekasan ada di bengkel deui lo aya ukur catatan lancangka bagat cerita mana saker kumawasa mau bakal laksana ada di bengkel angin kerasa mantena diaturan ke ada di bengkel aya ada di bengkel bongan hari tanya kupat di tahun genap puluhan ada di bengkel anu mana ayeuna betlekasan ada di bengkel deui kajong jonan cek ingatan rumah sanen den hareupeun disangka bet lekasan ada di bengkel deui
ukur catatan najan ke begat cerita dede bengkel deh anu mama manusia teh kumaha mau apakah laksana dede bengkel angin kersa anjeun ditetep naik deket ada di bengkel deh kapan pas ini hari gaspat ada di bengkel deh janjian mo mika mamat ada di bengkel lambat layat lambat ada di bengkel olah waka ada di bengkel deh hari luluasan ada di bengkel deh jika no putus harapan janjian no hari mikaeman ada di bengkel akhirnya mah kuring teh ambon sorang tapi tetep daun kurimut tak benang di mika mamat jika no odan durian ada di bengkel lambat layat lambat ngedelkeun gerentes hati ngebagan cita-cita jelek sana maksud ngajungjung seni pribadi seni Sunda anu asli Mika mulai seni Sunda anu asli hayu rempah
saluyuji sauyunan kesenian ngajadi hiji ciren jujuna mulyana bangsa keukurna jujuna harkat seniman Purwadumadi Purwadi Kurang jadi bangsa nu merdeka ya tulang kakuat ketua perjuangan Nusa Abdi putra putri Indonesia ya tulang ketua pemuda Hima tulang negara tong diperkosa sokomodi rekayasa woman ngedalkeun gerantes hati ngeboga cita-cita can laksana maksud hayang ngajungjung budaya seni seni Sunda jongjonan anu asli Mika Himan miara kebudayaan gesnya jadi kewajiban putra Sunda nganggon pancen ngajaga tur ngamu mulai seni Sunda jongjong anu mona hayo rampak saloyo sia saoyonan kesenian ngajadi hiji ciren yang bangsa keukur
pasir omah ku harkat seniman. Kung si bahala pasini basa urang tepung tetep nu mimiti urang tes ngedalkeun jangaji kembang ros kayas tu jadi saksi kakurang kongsi bebeja majar urang mewarek arah subaha margi ipang seni bahala pangharepan ganti hujan cimata depanutan tang tainga ancang ekaning ngalakeun jatikan seliku junting kembang ros kayas ku jadi pangpurati nyorang jalan nulalawang nada nasi kepinuh ku pangharapan bumi kuring ngana sarangan imam ketua pemuda kembaras kayas kiwari ukur mutaha ngalios tanpa beja lir bang bara anu taboga rumasa lamun kembang beak sarina telang pahet pasing ayeuna kantun nyerina aturan kata nengsi Ditea Bu Eni Bu Yayan kalebak caang di mana atuh ayana menita aya bejana pacaran basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngadalkeun janji kembang ros kayas nu jadi saksi kakuring kongsi bebeja tenengsi majar urang mewarek arah subaha margi ipang sini baheula buanin buyayang pangharepan ganti hujan cimata aturan buanin buyayang Bu Ica
orang tepung tetap no mimiti orang geus ngadalkan janji kembang los kaya sisi cai menjadi saksi kakuring kursi bebeja majar orang ulah rek arah subaha ibu nengsi mari pak ibu nengsi pasini bahala ibu nin anu bagan kemaras kaya nu jadi panglipur hati dupai anjing tos tega ninggalkeun asika siliku junti teneng si tenin kemaras kaya nu jadi panglipur hati nyarang jalan no lalewang ibu yaya ibu ica nanda nasi nopi no bukan harapan diri kuri ngan nyorangan kembang ras kaya skiwari ukur ngupahan sor pasihan jalan cenah kulana lamun lain pepotongan lamun urang cacampuran air dasar kini ulah mawa kasasaran alah lebar lamun urang cacampuran air dasar kini ulah mawa kasasaran Amurang sedang marah nganggo ilmu ning pangeran parta sarki nganggo ilmu ning pangeran sing kurang jadi hiji jeung sasana sing sati sing akurna jadi hiji jeung sesama sing sati
surti sok masuk akal Pak RT Sarkim deui Ade basang ade budi Tata titik Rejang surti Pak RT Sarkim deui Tata titik rejang surti Ayo Pak RT Sarkim aya ari kolot mah alon-alon kalem cenah kalem panca kaki heula Ayo Pak RT Sarkim kepayeun deui Aya Pak RT Sarkim alah ngintip di belahan nap cenah sabrang saya Pak RT Sarkim sabrang saya lebet kemang lebet cabe masampe yang akan atung maya lebat gamang lebat kasih mahantu Pak RT Sarkim aturan deui lebat mahantu sing aku jadi hiji Pak RT Sarkim mana pura-pura sesama sing saati sing aku jadi hiji Pak RT Sarkim jeung sesama sing saati ade basa Pak RT Sarkim ade basa ade budi tata titip rejang surti rejang surti kesang muntah titip lirik sang badan Pak RT Sarkim ai getek magetek kesang muntah titip lirik sang badan iwa kapan hutan urang Gusti nomor pangalang iwa panutan urang Gusti nomor pangalang urang sangakeun tina lagu daun puspa aturan apa nance nyanyakeun daun puspa anu kaprihatin anjeun teh kungsi nyarita apa nance pasine jangaji Pak RT hari di hadapan tangga puspa daun puspa lumuran jadi stina lisanan jan apa nak tong inggis kusas
sini janji apa nancep kepayunan di handap petang puspa daun puspa nomoran jadi saksina ketidak tak ingis ku saha apa nancep ayah aduh cinta apa nancep mimpi kabawa mimpi Pak RT hari Bapak RT hari nyawer lisan aja Pak RT hari Telis warung anu mana Telis warung ayat Telis warung lisan aja Telis warung anu bawa kabagja Telis warung anu mana Telis warung aturan kapayun sok Kang Ujo kapayun Kang Ujo Wisnu mabikatali Ayah Bapak RT hari fungsi nyari Pak RT hari kasih janji di handap petang puspa daun puspa Pak RT hari jadi saksina lisana badar anu bakar tong inggis usaha saham aya Pak RT hari aduh cinta Pak RT hari anu bager mimiti kabawa mimpi asa baca berkari anu sayang lisan aja berkari kapayuna Telis warung deui anu bager Telis warung Partahari hoyong disawer laguna Telis warung papak tiara ditata dianggo Telis warung anu mana dianggo tiang lomari si bisa nyereleta geningan pinasti selamat diri
nyangakeun dina laguna awet rajet anu dipundutna ku ibuna Nurul mangga nyangakeun ka sadaya anu dipayun. Haturan Abah Acang sareng Abah Sama rumah tangga jeung manehna Mama Nurul keur jeung mana teh cenah mah rumah tangga teh atuh geus teka wilujeng sumping ka Mama Gitu lilana Asep ulah dihitung barina oge jalan ti bujang jeung parawan nepi ka geus teu aya nyari cawai deui ari jodoh tetepat mamahna Nurul aya Mama Nurul bulan kapayun tapi ngan pagujrut bae sing salabar we aya Mamah Nurul salah saeutik Mamah Nurul anu bagus babari pisan mandali babarian arek teh hindun atuh kudu kumaha Mamah Nurul kapayunan rumah tangga jeung manehna sak dieu anak geus loba manehna ya eina aya Mamah Nurul tengah peti jemplang jempling dijujurung Mamah Nurul abdi teh titah balik aturek balik ka mana Mamah Nurul deui khawatir teh aya hidung mata geus teu boga urang kawasama teudeuk teuing nya atuh kudu kumaha teh hindun anu sayang aya teh hindun kawasama rumah tangga jeung manehna teh hindun anu bager sak dieu Asep anak geus loba teh hindun deui kapayunan manehna daya elinana tulan kawasama mun urang eling wiwitan kumaha tantu kamalena Asep aturan ka Asep Bahila papa sama rumah aturan ka papa sama wa geus loba aturan ka wasama carita kapayun wasama kapayun urang mah Bahila ka Asep dungana ka Asep papasrah kanu kawasan teh hindun rumah tangga jeung manehna teh hindun anu sayang kumaha mah geus dekat hitung lilana wasama ti bujang jeung parawan nepi ka geus reuay anak ampun tapi kagak serai anak icu ari jodoh teu tepat wasama tapi ngan pagujrut bae aturan ka wasama tekaok wasama nu bager salah saeutik wasama deui manehna daya eliana wasama tengah peti jemplang jempling wasama Kang Asep dijujurung ditah balik Kang Asep rek balik ka mana Kang Asep kapayunan manehna daya eliana Kang Asep kapayun tengah peti jemplang jempling Kang Asep dijujurung ditah balik baca anu
deui Aya. rek balik-balik ka mana Bapak Acang lindung Bapak geus ngomong Coba. Bapak Acang deui Bapak Acang anu mana Bapak Acang Pak Acang aturan sawer lagun aya Bapak Acang Bapak Yun Ngamuing. tengapet jemplang jeplek di jujurung Bapak Acang titah balik rek balik balik ke mana Bapak Acang manena daya elingan Bapak Acang deui anu mana Bapak Acang deui haturan deui Bapak Yuna Ampun teh. Andri anu mana Andri Andri ngomong hoyo di tepangan Andri aya Kang Andri hayap papacok kuluna Kang Andri deui anu mana hulu pitas ku baturna ulah kana tungkul kudunya Kang Andri kapayunan sing getol Kang Andri kana ibadah ka dia bogo ka ditu bogo ka bogo Kang Andri araya kabeh Ngomong karumpu aja. ka ditu kumaha ka kumaha Kang Andri anu bager kasadaya pada bogo Kakang Andri nya aku bager ka Ibu Andri nya aku sabar ka Abah Sapri deui nya aku bela Abah Sapri Om Uci sawer lagun Om Uci kapayun Om Uci anu sayang sawer lagun Om Uci anu bakir Om Uci mama hoyong di tepangan Om Uci deui bager deui hoyong di sawer lagun Om Uci deui anu sayang mama hoyong di tepangan Om Uci kapayun ka Om Uci nya aku sabarna ka Om Uci nya aku bageurna kana basahri deui Om Uci anu bager nya aku belana kasih manehna kasih kukumis Coba. aduh riweuh aduh riweuh Rariweuh. riweuh dijieun sorangan atuh bekang lain kurang dahar Mama Uci anu sayang anu bakir Mama Uci anu bakir deui disayang Coba. aduh riweuh Abah Sahri aduh riweuh Wah, riweuh dijieun tangan bekang lain kurang dahar loba kabogo ati teh jadi rariweuh Mangga pamiarsa urang sangakeun ti payun kapihatur dina lagu Alim Bobogohan deui lamun teu kanyahoan der ah
ati kapok moal bobogohan deui ati bosen Bapak Dedi putus deui pekan benang Bapak Dedi tak bisa sambungkeun deui pekan cinta hese diubaranana tapi kapogoh setengah hati Bapak Dedi kesebah tara malire Ibu Besak kesebah tara malire araya cenah Ibu Besak tapi lamun Bapak Besak anu mana kabogoh jujur tanggung jawab moal kabur Bapak Mardi tanggung jawab moal kabur aya Bapak Mardi ati kapok moal bobogohan deui Bapak Mardi ati bosen putus deui pekat bener Bapak Mardi anu mana hese disambungkeun deui Bapak Mardi pekat cinta Bapak Mardi hese diubaranana tapi lamun apalagi malam minggu Ibu Aci dadi mah Ibu Aci muara anu mana Ibu Aci muara dadi alim diganggu Ibu Aci muara ka payung tapi lamun Ibu Aci muara kabogoh satengah hati Ibu Aci muara gesebeh tara malire Ibu Aci muara anu bageus gesebeh tara malire dilajengkeun deui masih kena pamunuti mauna laguna kabungbulengan sok der kabungbulengan der ayo di mana mata capek mauna milarina dipapantes kupa itu
wujud tanpa seorang hoyong gerak babarengan hoyong tepat janjirim iraha atuh iraha patapu cerasa sari sanajan lawas tahunan mawal mauna anu mana diantosan sugana tembus rarasan barang jadi panutan hoyong gerak babarengan hoyong tepang janji mana na atuh areknya tepung lawujud jang mana sanajan lawas tahunan mawale Agus jadi ngongokkan sugana tembus rasaan Agus icang pajan barang jadi panutan hoyong gerak pahajat babarengan anu bager bapak hajat hoyong tepat jangan jiripna pahajat kapayun sekali deui nu hemat jadi longokkeun ngalangka dina lamun mah apa jat aya di mana abdi capek milarina pahajat deui iraha atuh iraha pahajat anu mangga haturan kapayun deui hoyong gerak pahajat babarengan hoyong tepung jajiripna iraha atuh iraha teh iyo anu mana kapayunan sakedampang teh iyo mamana pipri aya di mana abdi jampe milarina teh iyo nu hemang tedi longokkan teh iyo ngalangka dina lamun hoyong gerak teh iyo babarengan mawale ari diantosan anu bager teh iyo nu hemat jadi longokkan halangka dina impleng sanajan lawas tahunan anu mana teh iyo mawale diantosan teh iyo deui sanajan lawas tahunan bareng jadi panutan eta hoyong gerak teh iyo deui hari babarengan hoyong tepung jangan jiripna sanajan lawas tahunan
mana atuh irah Kepulauan jeung dirina hayang geura anda babarengan anda sinang resmi abdi cepe eta milarina nu heman tadi longopngan anda kapayunan sakadapang hayang geura babarengan anu mana anda hayang tepang jeung diri mana iraha atuh iraha Kepulauan jeung dirina aya di mana api capek dilarina di sana tenekongan malakang dina hayang gerak abdi teh da babarengan hirup kubuk sayona iraha atuh iraha tepul